Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina channel pendidikan Parman Yuspa, berbagi ilmu berbagi manfaat. Assalamualaikum, sampurasun kumaha daramang sadayana murid-murid. Gia aya dina pawilujengan. Ayeuna urang bari diajar ngeunaan wawanohan atanapi perkenalan diri, memperkenalkan diri. Nuta acan subscribe, langga subscribe heula channelna, hatur nuhun. Pek ditenan ku hideuk. Bacaan di handap ieu. Perkenalan diri atanapi wawanohan. Dalam memperkenalkan diri yang disebutkan yakni mengenai diri sendiri seperti nama, alamat, hobi, dan lain-lain. Bahasa Sundanya yaitu sebagai berikut. Wasta artina nama, kawit artinya asal, padumukan atanapi linggih artinya alamat, kalagenan artina hobi, tempat pring gumelar artina tempat tanggal lahir, nomor telepon atanapi artina nomor telepon. Contoh perkenalan: sampurasun wilujeng wengi sadayana nepangkeun wasta pun sandi linggih di Jalan Pajajaran nomor 12, kawit di Bandung, dibabarkeun di Bandung kaping 12 Oktober 2008. Kalagenan main bal, nomor telepon abdi simkuring 08221082 sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana perhartosanana. Arti tina bahasa Indonesiana: selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Sandi, tinggal di Jalan Pajajaran nomor 12, asalnya dari Bandung, dilahirkan di Bandung tanggal 12 Oktober 2008. Hobi saya main bola. Nomor telepon saya 08221082 Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Catatan: pangwilujeng artina mengucapkan selamat, bisa digunakan pada saat awal pembicaraan atanapi dalam perkenalan. Wilujeng artina selamat, wilujeng sumping artina selamat datang, wilujeng enjing artina selamat pagi, wilujeng sonten artina selamat sore, wilujeng tepang artina selamat bertemu, wilujeng wengi artina selamat malam, wilujeng nyakseni selamat menyaksikan. Hatur nuhun perhatianana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.